Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabi Adelia Nur Aziza di kelas 10 C Farmasi. Di dieu abdi bade ngadongeng entok emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida ngalaratna. Cicing di hiji saung gubuk nu geus reyot. Mang Julin ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan dibaturan ku sakadang entok hiji-hijina. Mang Julin kacida nyaahna ka eta sakadang entok teh. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. Ari digawena mah kapake pisan ku juragan lurah teh, kusabab Mang Julin segut pisan kana gawe nanaon oge. Ari entogna dikencarkeun di buruan gubuk teh tara aya hariwangan. Balik ti sawah, Mang Julin kacida laparna. Manehna ngadeuheus ka pangeran. Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun dahar nanaon oge bisa. Mang Julin teh dahar jeung uyah ungkul. Saenggeus wareg mah, manehna tuluy ngampihan entok di juru imah. Isuk-isuk keneh, Mang Julin kahudangkeun ku kingkilaban nu ayana ti juru imah. Penasaran, manehna tuluy cahya gugurilapan teh disampeurkeun. Manehna teu nyangka yen cahya nu kacida sarabna teh tina kandang entog. Sing horeng teh entogna endogan, endogna emas. Mang Julin bepeudeudeyan nyagap endog teh.